Heeh, kamari ge aing masalah jeung mitoha. Mitoha keur heuy ditemok sungutna ku aing. Lebat buahnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gugun gondrong. Jang, alhamdulillah deuleu euy. Dina waktu ayeuna teh urang sadayana parantos nincak dina sasih Rajab deuleu euy. Dina waktu ayeuna teu karasanya waktunya. Ti menit ka menit, ti wanci ka wanci, ti detik ka detik. Cikeneh mayaran kontrakan ini geus mayaran di kontrakan aing. Geus tanggal ngora deui. Aduh Gusti Nu Agung, ieu teh euy bulan Rajab teh euy, ieu teh aya naon teh aya peristiwa besar deuleu euy. Peristiwa agung nyaeta Kanjeng Nabi deuleu euy. Kanjeng Rasul urang sadayana di Isra Mi'rajkeun nya di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuluy ka ituna teh ka Sidratul Muntaha. Ti alam malakut sok, ti alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut diangkat ke kursi dekat itu. Di Mi'rajkeun deuleu euy. Dina waktu ayeuna teh diperingati ku urang sadayana nya. Sabab oleh-olehna nyaeta Isra Mi'raj le, nyaeta salat deuleu. Salat nu 5 waktu nya. Kade kawajiban nu 5 waktu teh euy kudu dilaksanakeun euy. Sok sanajan dewek teu balik tapi dewek mah hayang we kitu euy husnul khotimah. Rumaha dewek mah tukang tarok, tukang naon? Tukang naon? Ngabacok. Tukang tarok, tukang ngebacok, tukang nyingsatkeun anerok aing teh. Kamari ge aing masalah jeung mitoha. Mitoha keur heuy ditemok sungutna ku aing. Ngajahjar deuleu euy. Sabab aing rumaha teu balik tah. Ayeuna di ditu Maritis rek ayakeun acara Rajaban deuleu euy. Nanggap elektun lain sia teh. Tablik akbar sia teh. Pangaosan mah nya si teh Rajaban nanggap elektun. Ngondang ade asli wah mah bener atuh si teh. Ieu mah Rajaban euy. Sabab hari besar Islam ieu teh nya. Sabab ngejo jeung ngaji kudu saimbang. Kejo para beuteung, ngaji para akhlak. Lamun urang ngejo, lamun ayeuna ngejo teu ngaji, urang sasar. Lamun ngaji teu ngejo, urang lapar. Mata kudu saimbang ngejo jeung ngaji. Sabab urang ngarasa selamat dunya jeung akhirat. Urang teh meureun hayang ka surga. Tak omat deuleu euy. Urang lamun paeh deuleu deweknya. Lamun dewek paeh omat deuleu. Ulah nepi ka dewek teh dibungkus ku boeh deuleu. Aing mah hayang dibungkus ku daun cau. Sabab engke ngarah malaikat ek nanya dewek teh di alam barzah dalam kubur. Diliwat meh disangka leupeut. Kumaha mun malaikat begin leupeut nya euy. Ganti ku daun cau. Ku daun ya sampe. Ame disangka buntil. Alah kumaha mun malaikat begin buntil. Ganti we kata ku keresek. Ame disangka utah mah nya. Geus ka mana we karep. Urang teh urang mudah-mudahan diberkahkeun nya di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Kita doa Rajab, mudah-mudahan bulan Rajab urang diberkahkeun,
Bulan Sya'ban diberkahkeun. Mudah-mudahan umur urang sadayana didugikeun ka bulan suci Ramadan, bulan suci, bulan penuh ampunannya. Lain dewek teh teh rek saha ieu teh nu ngeusi tablik akbarna nya. Acan bogu ge itu rek jeung DKM aing teh keur ngobrol teh. Oh iya teh aya ka dieu tuh si ya Mang Pak Agus itu ya dia. Tinggali ka dieu tuh. Salam alaik ya Rasul, salam alaik ya Nabi, salam alaik salawatullah alaik. Astagfirullahaladzim. Eta ka ustad di belekak-belekuk kumaha nu ngeunang teh. Doraka haram tuh menang. Tara belakak balikan deh. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Ari aing hayang ngablekuk cicing mah. Alah, Pak Ustad kumaha ieu teh? Kumaha naon ieu teh? Sumohon kumaha ieu teh Rajaban teh bade ngondang saha ieu teh? Nya, beunah bade ngondang Roma Irama eta kumaha ieu teh? Atawa Roma Muda? Pan aya cepot muda ieu namanya. Mau balik teh loba aya dakwah wayang. Rupa-rupa aya Ustad Epi Epeni, Pak Ustad Epi Epeni. Bade uas, bade uah. Kamari ge entos ngondang uje mah. Ustaz Jepri ujang jeding kamari mah. Sugan teh ujang jablay. Sumohon ieu Mang Cepot salaku DKM Tumaritis dina waktos ayeuna teh masrahkeun we ka barudak ngola. Kangge ustadna, kangge pemengalangan dana, nu penting nama ieu bulan Rajab teh urang teh memperingatina. Syumuhun. Memperingati nu penting mah syumuhun. Jadi memperingati ne sumuhun ai Rajaban teh eta teh memperingati Isra Mi'raj, hasil tina Isra Mi'raj pan eta teh salat nu 5 waktu. Anu pokokna mah ngajalankeun nu 5 waktu. Kade anu mimiti ditanya di alam barzah teh salat nu 5 waktu. Dihisab teh lamun urang teu beres salatna moal ditanya tah moal beres amal-amalan nu sajena. Moal dihitung amal-amalan nu sajena. Syumuhun berarti salat teh pondasi ibarat bangunan. Bangunan oge lamun eueuh pondasi na mah runtuh Mang Cepot. Kitu ceuk oge. Mun padeleng we sia heuh. Sabapan aya laguna geuningan salat 5 waktu sebegitu pentingnya ada lagu geuningan sok barudak ngora barudak leutik. Sepohon kayu daunnya rig-rig. Saya lain rig-rig rimbun. Oh rimbun. Lebat buahnya serta buahnya. Balik kali. Sepohon kayu daunnya rimbun. Lebat buahnya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gugun gondrong gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Eta Mang Cepot. Ya. Laguna luar biasa. Ya kitu berarti ayeuna teh anu teu acan teh eta tadi nya danana jeung ustadna sumohon mah masrahkeun ka budak ngora mudah-mudahan tah panggungna we kade sona kade mun bisa we eta sona mudah-mudahan DP heula nya ulah nepi ka DP dihakan kudu nyambungkeun kade. Bener. Di korupsi matak teh kade aya mah nya kitu teh we.